Iya ibu, alhamdulillah abdi mah gadupun anak teh meni bager pisan. Atuh samalihan mahnya kamari ngiring ka bapana, ngabantosan bapana Alah? di pasar. Ngabantosan kumaha ibu? Ya ngabantosan tuang we. Dasar si ibu mah. Pun anak mah resepna heureuy jalmina teh. Sae atuh heureuy mah, buah engkenana teh bakal jantan pelawang. Kumaha heureuyna? Eta we basa harita bapana di Jamban di alungan pepetasan setengah kilo. Aduh. Terus asa secara redeumnya. Sigana badai hujan. Jabani. Pina mah gitu. Jaba popoyan can gararing deh. Sekedapnya bu. Ah mohon, mangga. Ujang. Nya, Mak. Nuju naon? Nuju ngagambar aki-aki, Mak. Ini ku rajin. Nih resep diajar wae. Nuju purun eta mah meureun. Panjahitkeun baju di luar. Mangga, Mak. Di payun. Nya, gancang geus kabur hujan. Nya, Mak. Bapak, kunaon eta rarai dicoret-coret kitu? Pugu gitu si Ujang diajar ngagambar aki-aki, majar teh meh alus cenah kudu langsung praktek na banget bapak. Aduh, budak teh lengger. Gerak kacai gancang. Teu wae. Gerasi banget. Namina ge murang kali. Bapak. Cing, ningali tongong. Kunaon eta kaos siga kitu? Apa nanti las kamari di alungan petasan ku si Ujang teh ya mak? Aduh, si bapak lainan dipicen baju teh. Nyarakeun emak wae. Punten ya, Bu nya. Terus Si bapak mah. Tah kitu, Bu, kalakuan pun anak teh. Keluar ya. Sebeleun. Namina ge murang kali. Dasar we nya. Kamana si Ujang teh? Asal lila-lila teuing nya, Bu. Berani ngaitan popoyan sakitu. Tingali atuh bisi kumaha onam. Sakedap atunya. Mohon, mangga, mohon. Kenaon maneh, Jang? Pan saur emak piwara ngajahitan baju. Tuh, Ujang, eta mah dikaput atuh. pancek ibu guru ge. Bahasa Indonesia na di kaput teh dijahit. Tuh, sakal kieu ge. Puguh ge. Kieu. Hari teu boga gawe teh. Sok teu paruguh. Urang bantu tarucingan ya, make kesal. Hayulah. Tapi masalah ngajawab, dicoret bukan teh? Setuju. Tapi kunaon dicoretna? Kalem, urang nang dapur. Tatarucingan naon ya? Tah. Urang boga tatarucingan. Si Kia pasti hese ngajawabna. Tah, ku ieu we lah, Naon eta? terigu. Oh, siap lah. Rek saheula. Sok maneh heula we. Ku urang dibere nu hese ye. Jawab. Naon? Hayam rintit ngacung ka langit naon? Gancang jawab. Ah, Lila, coretnya. Kalah. Ayam rintit muncul kalah. Senal. Ngabet senang. Sabab dina senal aya remehan. Remehna dipacok ku hayam. Hayamna nongging. Tuh buntutna acung ka langit. Nya. Bener sih. Jawab tuh, sangat tik. Naon? Namanya kala hese euy. Taluk lah. Coret. Aduh. Jawabannya Kenjo sama Top sama saja centing. Oleh sekali. Sok maneh. Pasti mana mah bisa ngajawab nak. Budak leutik ngambai pejit naon. Kalah. Eta mah toraje. Nah, betar aja. Sok we pikir.
tar aja tampung guys. Di talian kurang sing loba. Penambah juga pejit. Tuh, bener dewa. Pinter banget. Orangnya celetuk, celentik. Naon? Paneta mama tadi lain. Ah, bae, sok jawab. Kejo sabatok sambal sacecenting Sambal naon? sama tarasi. Salah. Sambal hejo. Coret deui. Enak orang kan. Deui. Iya mah pasti bener-bener mah bisa ngejawab. Aki-aki, ragrag, surak, naon tah? Karung. Nah, empat karung. Karung kasihan kuruntah. Tuluy dibawa ke lantai 2. Terus dilalajoan ku barudak. Pas geus karungna ragrag, barudak sarwak. Nah, hamane mah bener wae, ngirannya. Coret nah. Niron ti mana? Jawab deh ya. Celetuk, celenting. Naon? Ah, mana mah teh kreatif. Paneta mah pertanyaan tadi lain. Nyoba kena urang. Sok jawab tengah. Kejo sabatok, sambal sacecenting. Sambal naon? Pan, sambal hejo lain. Lain. Sambal cengek, Lain. sambal suuk, Lain. sambal cikur, Lain. sambal saalam dunya. Lain. Sambal saalam dunya lain oke. Terus sambal naon? Dak kenyambal. Kieu ari carana nyoret. Kenal Jang? Menuju amang mak. Jang, mata asal lapar ya teh. Tapi can sempet ngejo. Cik lah, pamelikan sanggup ke warung pentas. Ari hujan geus dahar. Atas mak. Yang geus lah, pamelikan ke rumah hungkul ya. Mak enggak mak. Bada sarang naon rancang mak. Jeung hayam, lalap, pakai sambal weh. Nih, duit nak. Ade, ulah lila. Iya mak. Kemana budak teh? Meuli sanggu asal lila teuing. Pira ge meuli sanggu ka warung pentas? Geus aya saparapat jam nak. Ancol keneh wae. Banyak kudu disusul mah. Ya mak, sangguna. Ari mana? Di mana Jang? Lila teuing meuli sanggu ka warung pentas ge? Sesa tadi teh mak. Sesa kumaha? Geus lah. Emang lapar pisan. Jang. Nah, ieu teh. Mana aya sambal jeung lalap hungkul? Ari hayamna ka mana? Aduh, hilang mak. Budak teh, dasar teu bisa diandalkeun. Ditambah li sangu, ngan aya lalap jeung sambal hungkul. Ari ayamna eueuh. Mak, iya hayamna. Tadi teh rada sesah, newakna, lingas. Aduh, kaman deui nya euy yang gawe teh. Usum pernah kita sekarang rese euy. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kok sudah bisa. Hayo Suk. Duh, nggak ganggu tuh Ji. Ah, henteu. Nggak ganggu tuh ya. Ah, henteu, santai weh. Kenal euy di mah wae. Biasa, keur sibuk. Sibuk naon Sibuk ngahulang. Beuh, sarua kuring mun di mah mangahulang. Teu gawe. Geus henteu. Geus aya meureun genep bulanan mah. Kunaon?
Dipecat? Lain. Dikeluarkan. Sarua tuh hari kitu mah. Can gawe deui. Tuh, acan lah. Da, zaman corona ki mah hese neng dia teh. Nya sarua. Ari pamajikan keur ka mana? Biasa, keur dagang. Nya aya untung oge sih usum corona kita. Jadi pamajikan kuring pinter dagang. Syukur atuh. Nama penghasilan. Dagang naon euy? Ah, segala rupa we pokoknya mah. Timimiti TV, HP, mixer, blender, mesin cuci, kulkas, rak piring, fishball. Ah, segala pokoknya mah loba keneh. Samalah mah ieu imah ge rek ditatawarkeun. Pantesan asa belum kieu imah teh.